Pin, capek udah kudu gitu ae nya. Aduh, berang-berang Pin ayo ini sinanya kau ramah Pin. Sasenya. Kuat rembes-bes gitu Pin. Kuat gitu. Aduh Pin, capek Pin. Apa yang harus kuat? Iya, aina mah berjantan si itu teh ieu. Lomba jampena. Kamari get saya hulu potong, hulu kuntilanak. Diasupan calana ku si itu mah. Apa gua dia dada. Hantu diasupan cancut. Si itu aing walagana. Aing kaguju. Dia. Jika ada si itu di mana tadi eueuh. Jika nama air di kebun. Kenandur. Lain keranun biasa nama main nama wayak kieu jam sakieu masuk ngalaan suluh awi di kebun awi. Nya. Tang ka ditu di kebun awi. Tanya. Tah Kita mang cepat ka dieu. keusah mang cepot ka dieu gitu soalna kitu aya rek babantu si Egang. Kunaon sih? Apan mau teh si Egang teh ayeuna teh. Rek dikuburkeun. Dikureun ya. Urang teh ulah ka makam. Nya, entok aing mah ulah ka makam we. Nya. Man bejan ka ditu. Man. Ya, orang. Man ngomong wae. Yang cepatnya. Ngomong wae. Aji. Aji. Setruk moga 10 sih kieu kieu. Cepatnya. Man. Assalamualaikum. Anu kebon awi kos kieu lah. Di imah teh puasa teh teu kuat. Nempo sangu, nempo kolak. Cenama si Egang tatangga maot jor teuing. Ke aing ka ditu batur nutup paruasa mah habibita urang. Teh aing jadi teh buta. Puasa anu teu mah henteu ngabibita hungkul. Anu puasa aya kana ditu. Aya dihakan model si Ceprot, si Caplin. Wah, semenjak eta mah jelema eta encan si Acang anu pika sebeleun eta teh jelema eta tah si Pireu. Acan Pireu. Si Pireu ka mana si Sita? Naon ka mana teh jelema eta jigana molor mah di luhur eta tah. Luhur Sunan Batur. Cita geus ngadengecan. Geus ngadenge si Egang cenah pae. Ayeuna rek dikureupkeun cenah ka ditu di makam. Kira aku cerita sahabat nanti daek nyampeurkeun ka ditu ka makam. Aing teh tadi ngomong aing geus haroream aya di imah di komo ngalair anu maot mah teh batur sing caraplok berangdar aing kabita teh aing jeun teh batal puasana aing di dieu naon tapi cenah arek nyamper ka hiji tadi isuk ngomongna aing bubule lumpat ka dieu lah sebel aing kasih Caplin teh naon sih tete amun arek atuh ceu aya nu maot ceu ka ditu teh hayangna teh gretongan wae ta jelema eta nya aya ka temenna kudu satia atuh cita satia wae turun iraga bleugitna eta si Caplin tah nah teu kudu ingat ka cai nginum haus di dieu mah ngeunaheun angin semerbak jadi tikoro urang jadina teh asaan teh baseuh nginum cai es cenah jelema biang terok ieu cenah Sem Jawa naon teangan mang Ceprot. aing naon si Ceprot neangan aing Kita ka makam ku Mang Ceprot. Makam khusus lalaki emang aing awe cenah ngagali makam Cito ka ditu jeung Mang Ceprot duaan. naon Ceprot emang si Ceprot teh naon kudu wae nita urang langsung daek kenyambung siapa Caplin anu ngureupkeunna si Ceprot kunaon aing nu diteangna Berangan Mang Ceprot mah jeung urang lalaki usah manggaheun ieu sieun maneh memang moal modar gitu kok si Egang nya hirup kene eta mah nyaman ke mun mah nya ngagotong
Aing cenah ngagotong tae meureunnan. Aing aya naon si Ceprot ya. Mending mun mere ukur buka sama urang teh sore. Buka puasa. Tidak gua di ditu cenah di kebon. Kebon mana? Coba ditu. Tang yo jelema yo rarese pisan hirupna nya urang teh keur puasa lulus. Puasa aja itu. Maneh teu ngarti wae sia Caplin jauh dari agama sugan. Nyaho aya teh bulan Ramadan. Oh iya bener. Tong urang meninggus ieu wae jumpalit kadang ngetel cuk aya nginum hayang dahar hayang kolak ieu beuteung teu bisa dibawa kompromi. Di hadang we kuntilanak. Hah? Kuntilanak. Burang-burang aya kuntilanak. Oh kuntilanak kayak bocah lain. Eta mah hayang gelut jeung ceu itu. Oh kan itu kan kamari ge celana diasupkeun kitu tah. Ya atuh mantan mainnya modana kita make celana. Mantah ke kurang hulunan dipake celanaan di celanaan. Mang Ceprot mah kacit teh kitu. Laki-laki pada barorangan pisan. Aiku awewe we henteu sieun, kuntilanak sieun. Nya sieunnya banget da serem. Ayo cet. Beuteung urang tah dengekeun tah ku sia tah. Tapi suara musik gimana nya? beuteung aing geus peurih. Tahan atuh. Aing cenah gelut jeung pocong jeung kuntilanak babal eta. Aing moal sieun. Juga teh aya dangdutan. Ngareuleuhan suarana. Suara dulag juga eta. Hidung deui sia Caplin. Naon anu hideung? Hidung deui sia Caplin. Jelema kasar teh jelema kasar. Aing emang nate eta di toko teh eueuh baju anu beureum anu bodas teh eta Caplin. Eta bajuna meuni hideung wae tah itu. Teh nyambung dasar buta warna. Aing make baju ieu cenah hideung. Tangkurakna mah hideung bajuna. Itu. Di mana si Ceprotna? Yo di ditu. Kurang ajar teh jelema ata arek mere duit gitu ya si Ceprotna. Teu nyawing mah. Dari titah Mang Ceprot. Lah iya. Eta jeung itu. Tangkurak pocong anu sieun si Ceprot jeung sia Caplin. Heuh memilih ku pasang. Tapi Joko Inang. Jangan bener cek Ceprot.